Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangdi sareng simkuring Mang Nana Nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyanak hiji jejer carios telajak nu moal cilaka bagian ke-14 anca garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dukikeun ka Wirya sareng si Omon oge Ramdhani tos caralik di tepas bumi na nyebar ya catosna maranggulan beas di bumi na Bapak Suganda tos dukikeun kadinya. Alhamdulillah Mang dina leresan nungi ayeuna tiasa keneh midangkeun carios dongeng kanggo barea Sunda di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta sareng mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Kalih ti kitu Mang ngaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sareng komen dina channel Mang ieu. Oke anu parantos satia satu manco satu terasna dikawit carios Malespati nu jadi adi dudukikeun ka ayeuna panginten baranya carita nyambung anu dikarang ku Mang kirang langkung tos aya 7 judul sareng ieu. Alhamdulillah sadayana lancar kitu baraya teu aya halangan sinareng harunganana atau bilih wae Mang gitu tah sok aya jami mah kitu nya kaprayogian pan kanu sanes sami we Mang milarian kanggo sadidinten baraya da nuhun kumaha eta mah kewajiban sami tapami Mang kadang sok telat gitu dongkapna ka rompok teh nya paling telat-telatna pamina ngupload kana YouTube gitu tah telat-telatna tabuh 8 mantosan we gitu pami tabuh 7 teh acan aya mah nya baraya diantos sakedap mah gitu. Sumangga barea anca garapan dongeng anu katuna waktos dinten kamari ku Mang Sejadi teraskeun deui irujeng ngadangukeun. Sanggeus araya ditepas imah dek Wirya jeung si Omon pon kitu di Ramdhani dariuk tina kursi anu area di dinya telila ti harita kurunyung ti jero aya nu kaluar sing horeng Ibu Dewi anu moal cai kopi jeung lawuhna kana baki keur Wirya pon kitu deui jalma anu area di dinya sor cai kopi jeung lawuhna ditundaan dina luhureun meja. Geus kitu geek Ibu Dewi diuk dina kursi bari pok kadenge nyarita. Tah ujang dilaleut heula geura cai kopi na sareng lalawuhna mumpung hareuneut keneh ceuk Ibu Dewi nawaran opieun kanu duaan. Nya sok jang diaropi heula geura tempas Bapak Suganda. Mohon atur nuhun juragan. Oge Ibu ditampi cai kopina. Temal Wirya bari ngarongkong kana cai kopi dina gelas. Geus kitu ditiupan heula ku manehna. Regot diinum. Sok tah ujang cai kopina ceuk Ibu Dewi nyarita ka si Omon. Mohon mangabong temal si Omon bari manehna oge ngarongkong kana gelas. Telila pok kadenge deui Ibu Dewi nyarita. Kumaha ujang? Nah hidup teh betah damel di bumi Kibadarna teh? Tanya Ibu Dewi. Ujug-ujug nanyakeun kitu we ka Wirya. Betah Bu. Uju di keureuy ku abdi. Kumargi juragan badarna oge bager jamina. Sareng susah we deui ongkoh. Waena mah milarian deui damel kanu sanes teh. Komo abdi mah mung saukur tamatan SD Bu. Saha nu kersa nampi ka abdi paminujun teu klaresan mah. Temal Wirya. Ibu Dewi barang ngadenge Wirya nyarita kitu teh meni nyeredet hatena. Asa aya nu nyentug kana dirina. Nya syukur we lamun nya mah betah. Kan bisi wae hidup teu betah atau boga masalah dina digawena. Di dieu we nya gawe jeung ibu bantu-bantu
Keun wes sagawe-gawe dah. Ku ibu jeung bapana oge moal di gawekeun teuing. Ajak batur ujang nu ieu. Ceuk Ibu Dewi nawarkeun jasa ka Wirya jeung si Omon. Muhun manawi parang kanggo kapayuna mah Bu. Atur nuhun sateu acan oge. Tamaal Wirya. Ari si Ujang anu ieu sami deh ti ditu kapanan ti lemur cikeusiknya. Ceuk Ibu Dewi ngajak nyarita ka si Omon. Mohon sami Bu. Lemur keneh sareng Wirya mah. Tamaal si Omon. Nya syukur ari salemur keneh mah. Jadi aya batur digawena. Jeung lamun dina aya naon teh gampang. Bisa silih bejaan jeung silih tulungan. Ceuk Ibu Dewi. Mohon Mo. Tamaal si Omon. Sok we ayeuna mah urang ngaropi heula jang bari ngawarangkongnya. Da moal naon ki badar oge meureunan ari sakedeung wae mah. Ceuk Bapak Suganda. Muhun juragan. Tamaal Wirya. Lain ari Ujang teh saha ngaran? Jeung ari kolot naha area keneh duanana? Ceuk Bapak Suganda nanya ka Wirya. Wasta abdi mah Wirya juragan. Atuh sepuh duanana oge area keneh. Masih jarum meneng keneh. Tamaal Wirya. Jadi ngaran Ujang teh Wirya nya. Atuh kolot masih area keneh. Nya syukur ari area keneh mah. Nah usahakan naon si Bapak jeung emak di ditu teh jang? Ceuk Bapak Suganda nanya deui ka Wirya. Pun Bapak mah icalan kana es cincau juragan. Ataupun biang sok buburuh kana ngaramet. Pamit teh kitu buburuh tanur di lemur. Kitu manawi juragan. Tamaal Wirya. Nya syukur ari kitu mah. Artina jarak-jarak keneh kolot Ujang duaan oge. Ari masih bisa rusak keneh mah jang. Nah saha kolot Ujang teh ngaranna? Bisi weh Bapak wawuh. Ceuk Bapak Suganda. Pun Bapak mah jenenganana padiman. Kami pun biang Ibu Darsih juragan. Tamaal Wirya. Ibu Dewi barang manehna ngadenge Wirya nyebutkeun yen jadi kolotna teh Mang Diman cenah jeung Darsih. Dina ti korona Ibu Dewi mending geus nyelek ku pecirikeun. Kan hadena we bisa keneh nahan. Pun kitu deui Ramdhani. Sarua manehna oge ngarasa teu tega. Ngadenge carita nu jadi lanceukna sarupa kitu teh. Ramdhani bati melong we kana beungeutna Wirya. Kitu nya jang. Ari si Ujang anu ieu saha ngaran teh? Jeung saha ngaran kolot Ujang? Tanya Bapak Suganda bari mencrong ka si Omon. Anu keur dariuk dina kursi panjang jeung Wirya dihareupeun manehna. Nami abdi mah Omon juragan. Putrana Bapak Aman sareng Ibu Imin. Tamaal si Omon. Nah nya eta teh jang. Beuh, aya ku kabeneran atuh alus ngaran teh. Ngaran Ujang, indung jeung Bapak Ujang, hampir sarua kabeh. Ngaran Ujang Omon, Bapak Aman, indung Imin. Kitu lain jang. Ceuk Bapak Suganda bajeng rada nyerengeh kituna teh. Jeung sirikeun kana ucapanna si Omon. Mohon juragan. Ah, dasar weh mangnana. Aya wae da manehna mah. Kapanan anjeunna nu masih namina ka abdi oge juragan. Tamaal si Omon. Nya teu naon da kabeh ge alus ari ngaran mah. Eueuh nu goreng jang. Najan ngaran ku urang direka-reka oge. Ari kalakuan urangna goreng mah. Nya anger we kabawa goreng eta ngaran teh. Nya Bapak mah ieu teh rek nuhunkeun sakali deui ka Ujang duaan. Anu geus daek kantirkeun beas ka dieu
ka bapaknya. Cek Bapak Sugana. Mohon sami-sami juragan. Wios dados jantan kewajiban abdi doaan pami perkawis ieu mah. Tema Wirya. Nya jang. Tak atuh ieu Bapak mi HP duit nanya. Duit pamayara beas. Kan wae engke meureunan buruh mangkut nama ku si ibu di bere. Cek Bapak Sugana bari nunda duit lembaran anu geus meunang amplopan dina luhureun meja. Disrek dihitung deui mah hitung we jang bisi kurang. Cek Bapak Sugana. Mohon wios cekap juragan. Hatur nuhun ku abdi di tampi. Tema Wirya bari nyokot amplop anu ditunda dina meja. Nya jang. Cek Bapak Sugana. Mohon kitu we juragan. Oge kasadayana abdi doaan sanes kirang sono ieu teh. Nanging bade teras wangsul deui juragan. Kabugina Ki Badar. Kumargi nuju ngajalankeun pancen. Cek Wirya. Nya sok jang bisi rek marulang deui mah. Bejakeun we ka Ki Badar. Nuhun kitu cek bapaknya. Tema Bapak Sugana. Mohon mangga juragan. Engke ku abdi jadi dugikeun ka anjeunna. Cek Wirya. Ibuna keupelan heula tah si Ujang duaan. Bapak marek tuluy kacai heula. Kitu we nya jang. Bapak marek ka tukang heula ieu teh. Cek Bapak Sugana bari cengkat tina diukna. Mohon mangga juragan. Tema Wirya. Geus kitu Bapak Sugana tuluy ngaleos cidinya. Ari Ibu Dewi manehna oge cengkat tina diukna bari pok nyarita heula ka nuduaan. Engke antos sakedap mah Ujangnya ibu rek kalebet heula. Cek Ibu Dewi. Mohon mangga Bu. Tema Wirya. Leos Ibu Dewi ini tidinya tuluy asup ka enggona. Ari Wirya sanggeusna Ibu Dewi ngaleos manehna oge cengkat bari pok nyarita ka Ramdhani. Mangga Yi, ku akang dikantun heula. Cek Wirya bari mancrong ka Ramdhani. Engke badal mantosan Kang, ibuna nuju kalebet heula kapanan? Sareng canak ya sesepeunana. Tema Ramdhani bari manehna oge cengkat. Mohon keun wios kantosan di payun we. Tema Wirya. Oh, mun atuh pami kitu mah. Cek Ramdhani bari nyokot rokok 2 bungkus anu ditunda dina luhureun meja tuluy dibikeun ka Wirya jeung si Omon. Geus kitu Wirya jeung si Omon nyalampurkeun kana mobil. Tuluy narangtung di sisi beh katuhueunna mobil. Kalila ti harita kurunyung Ibu Dewi geus kaluar deui ti jero imah. Tuluy nanyakeun ka Ramdhani. Kamarana ari si Ujang anu duaan bieu dan? Tanya Ibu Dewi. Itu di payun Bu, nuju ngantosan caket mobil. Tema Ramdhani bari nunjuk kana duaan. Ibu Dewi tuluy ngaleos cidinya. Geus kitu manehna asup heula ka jero warung. Sanggeus aya di jero, Ibu Dewi nyalukan ka si Omon bari kukupai kituna teh. Jang Omon, ka dieu heula sakedap mah. Cek Ibu Dewi. Mon, itu ilah yang di garuhan ku si ibu. Ayo sampurkeun ka ditu. Cek Wirya. Mohon mo. Mangga. Tema si Omon nyamperkeun ka Ibu Dewi nu keur aya di jero warung. Sanggeus si Omon aya di jero pok Ibu Dewi kadenge nyarita. Jang Omon, gede mah henteu nya. Ieu mah etang-etang keur meuli rokok we ti ibu. Cek Ibu Dewi bari ngasongkeun duit sabaraha lembar ka si Omon. Gapu si Omon tampanan bari pok kadenge manehna nyarita. Atur nuhun atuh Bo. Maka jang kadah masian sagarope ah. Cek si Omon bari buru-buru ngasupkeun duit kituna teh kana sakuna. Tah ayeuna pangyalukankeun Jang Wirya ka dieu nya. Cek Ibu Dewi. Mohon, mangga Bo. Tema si Omon.
Leo si Omon ini deui tidinya nyamperkeun ka Wirya. "Wir, lain di Gorwanto usimo," ceuk si Omon. Nyamun, temal Wirya bari tuluy manehna oge leumpang nyamperkeun ka Ibu Dewi. Keur aya di jero warungna. Sanggeus Wirya aya di jero, bok Ibu Dewi kadenge nyarita. "Ujang, sok calik heula tah di dinya," ceuk Ibu Dewi. "Muhun, Bu." Temal Wirya bari geek diuk tina kursi hareupeun Ibu Dewi. "Ujang, ieu mah lain buruhnya. Ibu mah mere weh ka hideep. Ku hideep sakuan, pake keur pangabutuh hideep sapopoe. Keun dari si Ujang nu tadi mah ku ibu bieu geus dibere. Ieu mah keur hideep. Kada hideep sing ati-ati digawena nya. Sing bisa ngajaga diri," ceuk Ibu Dewi. "Mohon, hatur nuhun Bu kana piwurukna ti Ibu." Temal Wirya. "Tah engke deui. Bisi hiji mangsa Ujang boga karepet mah datang we ka dieu ka Ibu. Ulah rek asa-asanya," ceuk Ibu Dewi. "Mohon, hatur nuhun sateu acan. Kan sagaru pikasean Ibu ka abdi." Temal Wirya. "Nya tah ieu duit keur hideep, sok sakuan heula," ceuk Ibu Dewi bari ngasongkeun duit lembaran anu geus meunang amplopan. Katanya mah loba eta duit teh. "Mohon, hatur nuhun Bu. Ditampi ku abdi," ceuk Wirya bari nampanan duit tina amplop tuluy diasupkeun kana saku calanana. Teu lapok kadenge deui Ibu Dewi nyarita. "Ujang, samemeh Ujang mulang, Ibu boga pamentah heula ka hideep. Ibu teh asa hayang ngarangkul ka hideep. Nah teu kaberatan," ceuk Ibu Dewi. Ari Wirya manehna mah teu boga curigana naon. Mata kitu ge nyaeun we cenah meureun Ibu Dewi teh ka manehna. "Muhun, mangga Bu, teu sawios." Temal Wirya. Geus kitu Ibu Dewi cengkat tina diukna. Tuluy ngarangkul kana awakna Wirya keur diuk di hareupeun manehna. Kituna teh bari diciuman sirah jeung pipina. Ari cai panona tuluy ngayemeng murubut maseuhan kana pipi. "Kunaon, bet nangis Bu?" tanya Wirya. "Henteu Kasep, ngan Ibu mah asa rasa anak sorangan we. Sing sabar nya Jang tina ngajalanan ieu kahirupan. Sing kuat didoakeun ku Ibu. Jaga hidup sing pinangih jeung kabagjaan." Temal Ibu Dewi bari jeung geus teu kaampuh deui ku cai panona anu tuluy murubut. "Muhun, hatur nuhun kana pidoana Bu," ceuk Wirya. "Nya, sok ayeuna mah bisi hideep rek mulang deui. Bisi Ki Badar ngadagoan ka hideep," ceuk Ibu Dewi bari ngalepaskeun rangkulanana. "Mohon Bu, mangga abdi saja pamit heula ayeuna." Temal Wirya. "Nya, sok Ujang. Jog sing salamet di jalana," ceuk Ibu Dewi bari nyusutan cai panon ku tungtung baju kabayana. Wirya tuluy kaluar ti warung nyamperkeun deui kana mobil. Sanggeus aya dina jero mobil, Ramdhani nu harita keur diuk dina kursi tepas nyamperkeun ka Wirya. Sanggeus air beh katuhunna Wirya pok kadenge Ramdhani nyarita. "Kang, cing sering ngamongan ka dieu nya. Sanaos henteu nuju keur ngintun oge. Pami aya waktos mah amongan we ka dieu," ceuk Ramdhani. "Muhun, ke pami aya waktos mah tangtos akang duaan amongan ka dieu." Temal Wirya. "Muhun Kang, kade atuh sing hati-hati di jalanannya," ceuk Ramdhani. "Muhun, nuhun Nyi." Temal Wirya.
Geus gitu gerung ku Wirya dihirupan mobil. Telelat ti harita mobil kolbak anu disetiran ku Wirya kaluar ti buruan hareup imahna Bapak Suganda. Laju murung idul. Sanggeus tepung jeung jalan gede leok mobil mengkol ka katuhu. Tuluy laju murung ulon rek balik deui ka imahna Ki Badar. Ari Ramdhani manehna mah tuluy asup ka warung. Di warung geus kasampak ya indungna anu keur diuk banyusutan cai panonna. Eta Kang Wirya teh nya Bu, teh mah Ramdhani sanggeusna diuk tina kursi. Nya kujang eta lanceuk hidup teh mah Ibu Dewi. Mohon keun gampil pamitos terang kieu mah Bu. Bilih hiji waktos abdi hoyong menakan ka Kang Wirya tos moal sesah deui panginten. Ceuk Ramdhani. Nya kujang urang doakeun we ku urang lanceuk hidup teh sing aya dina kasalametan jeung pinangih kabagjaan. Ceuk Ibu Dewi. Tangtos pami eta mah Bu, sanaos teu disuhunkeun oge. Kang Wirya ku abdi salawasna baris didoakeun. Ceuk Ramdhani. Nya kujang syukur ari kitu sabab dah hade goreng oge lanceuk hidup sorangan eta teh. Teh mah Ibu Dewi. Mohon Bu. Ceuk Ramdhani. Cag urang tuna heula kaayaan Ibu Dewi jeung Ramdhani baraya. Harita keur araya di jero warungna. Ayeuna urang nyaritakeun Wirya jeung si Omon nu keur baralik deui ka imahna Ki Badar. Teu kacatur lilana di jalan nuduaan geus arah nyog ka buruan hareup imahna Ki Badar. Reg mobil eureun. Jirut Wirya jeung si Omon tarurun tina jero mobilna. Tuluy leumpang muru ka tepas imah. Gek anu doaan dariuk dina kursi panjang bari nying hareup ka jalan. Kaparangan Ki Badar jeung si Ojon can baralik di kantor polisina teh. Jadi lah kurunyung tu jero imah anu kaluar. Sing horeng Neng Ida. Gek Neng Ida diuk dina kursi anu area dihareupeun Wirya. Jadi lapok kadenge manehna nyarita. Nembe uih nya Kang? Tanya Neng Ida bari mencrong kana beungeutna Wirya. Moho Neng, nembe pisan. Teh mah Wirya. Pami tos teu aya di Padamalan mah. Kumaha kinten-kintenna akang kersa diajab abdi ka pasar? Ceuk Neng Ida. Mohon teu langkung. Mangga. Na bade iraha Neng. Teh mah Wirya bari nanya ka Neng Ida. Ayeuna we Kang, supados teu panas teuing di jalana. Ceuk Neng Ida. Mohon mangga. Teh mah Wirya. Nanging milih akang bade ngadamel kopi heula mah. Bios ku abdi urang di pangdamelkeun heula Kang. Ceuk Neng Ida. Bios teu kedah da. Margi akang ge nami ngadamel kopi di itu teh. Teh mah Wirya. Kitu nya. Nya atos atuh pami kitu mah. Hayu urang ayeuna we angkat ka pasarna Kang. Ceuk Neng Ida. Mohon mangga Neng. Teh mah Wirya. Anu duaan tuluy carangkat tina diukna. Pon kitu deui Wirya anu nyarita heula. Pon kitu deui Wirya. Harita manehna nyarita heula ka si Omon. Mon, bisi engke aya juragan nanyakeun. Bejakeun we kuring mah keur ka pasar heula kitu nya. Nganter Neng Ida. Ceuk Wirya talatah heula ka si Omon. Nya Wir, engke kuing ni bejakeun. Teh mah si Omon. Leos Wirya jeung Neng Ida arini ti dinya. Nyampeurkeun kana mobil kol buntung. Pok Neng Ida kadenge nyarita. Kang, padahal mangange anu hijina deui we. Besok diange ku ama. Ceuk Neng Ida. Teu aya mobil anu ramah Neng. Nuju diangge Neng. Tadi teh katinggal aku akang menuju angkat sareng Mang Ojon. Teh mah Wirya. Oh, nyawios atuh pami teu aya mah. Ceuk Neng Ida.
Bus anu duaan arasup kana jero mobil. Gerung kadenge sura mobil. Nunggus dihirupan ku Wirya. Mobil muter arah heula tuluy kaluar ti buruan hareup imahna Ki Badar. Laju muru ngidul rek init ka pasar. Teka jatuh rilana di jalan. Mobil nu keur disetiran ku Wirya geus anjog deui ka terminal pasar. Arek mobil eureun di sisi di tempat anu ieu. Jerut Neng Ida katanya keluar tina jero mobil tuluy leumpang asup ka jero pasar. Ari Wirya manehna mah nungguan dina mobil barejang nempoan ka jalma nu keur pasuliwer di pasar. Teu sawatara lila ti harita Neng Ida geus balik deui ka dinya. Bus asup ka jero mobil. Nah tos deui geuningan balanjana da? Tanya Wirya. Nuhun da mung meser cengek kungkul sareng cabe Kang. Tembal Neng Ida. Kitunya. Ceuk Wirya bari ngaharupan deui mobil. Geus kitu, geleyeung mobil maju tuluy kaluar ti terminal pasar. Kang, kumaha pami urang amengan deui ka Tongoh? Ceuk Neng Ida ngajak ulin heula ka Wirya. Punten da, sanes akang teu kersa. Nanging bilih Rama Ida kabujeng uih di kantor polisina. Sareng bilih aya keneh piwarangan ka akangna. Tah kitu dah. Temal Wirya. Ngahaja manehna mah nyarita kitu teh. Nya aya alasan keur ka Neng Idana pikeun nolak. Sabab Wirya geus boga niat yen manehna rek megatkeun hubungan jeung Neng Ida. Tapi moal sacara langsung teu nah. Sabab bisi ka Neng Ida na matak teu ngeunaheun. Kitu nya Kang. Nya ios atuh pami kitu mah. Ceuk Neng Ida. Bajeng paromana katanya rada kuciwa. Nuhun kitu dah. Margi akang nuju damel kapanan ieu teh. Keun beda masih seueur keneh waktos anu sanes. Nanging bunten ulah janten bendung kanggo ka Idana. Ceuk Wirya setengah ngupahan ka Neng Ida. Muhun teu saweos Kang. Temal Neng Ida. Mobil tuluy nyemprung maju ngetan. Geus rada jauh leok mobil mengkol ka kenca. Laju muru ngaler. Teu lila ti harita mobil geus anjog deui ka buruan hareupna Ki Badar. Malah Ki Badar jeung si Ojon katanya geus araya deui ti dinya. Keur diuk jeung si Omon dina kursi anu aya di tepas imah. Jerut Wirya jeung Neng Ida tarurun tina mobil. Ari Neng Ida manehna mah kebat asup ka jero rek nyampeurkeun kanu jadi indungna nu keur aya di pawon. Wirya manehna leumpang nyampeurkeun ka Ki Badar. Gek diuk dina kursi. Pok kadenge Wirya nyarita. Wilujeng siang juragan. Ceuk Wirya. Nya jang, kumaha? Da geus beres ngirim beas teh tadi? Temal Ki Badar. Muhun atos juragan. Nyangakeun ieu buku sareng artosna. Ceuk Wirya bari ngasongkeun buku jeung duitna ka Ki Badar. Nya hanuhun lamun geus beres mah jang. Tangke lamun ujang geus seureum jeung dalahar bang nanyakeun ka lemur Cijengkol ka Abah Sueb. Nah sapi teh nu ti heula ditawar ku Bapak. Rek dijual atawa moal kitu nya. Ceuk Ki Badar. Muhun mangga juragan. Engke pamitos rada yuh mah. Ku abdi bade diteroskeun ka Abah Suebna. Temal Wirya. Nya jang. Tayna mah bawa rek aya perlu heula ka kaler sakedeung teh isa kedeung aya teh. Lamun aya se mah sinangan dagoan we kitu nya. Ceuk Ki Badar bari cangkat tina diukna. Mohon juragan. Temal Wirya. Geus kitu Ki Badar tuluy ngaleos ti dinya leumpang muru ngaler. Tayana we rek nepungan heula ka Ki Kanta. Sanggeus teu sababaraha lila leumpangna. Gog Ki Badar anjog ka buruan hareup imahna Ki Kanta. Ki Badar manehna tuluy leumpang nyampeurkeun kana panto imahna Ki Kanta. Geus kitu tuluy ka ketrok.
Tela bray panto aya nu muka teh jero. Lol aya Ki Kanta nu nolol keluar. Si Laing geningan badar. Ya ka dieu ka jero. Ceuk Ki Kanta bari molongokeun pantona. Bus Ki Badar asup ka jero. Ek sila dina palupu. Sanggeus duanana dariuk. Pok Ki Kanta kadenge nyarita. Narek nyen cai si Laing badar. Tanya Ki Kanta. Wah, teu kudu Ki. Kita tadi ge geus cai wae lah. Derbungak di beuteung ge. Tembal Ki Badar. Nya kajeun ari kitu mah. Lain aya naon si Laing ka dieu? Da ngaja wae. Rek ulin atawa aya perlu anu sajana ka dewek? Tanya Ki Kanta. Wah, nya ulin we Ki. Karesol di mah wae gede. Karek balik kuring teh bieu. Tembal Ki Badar. Nah, karek balik di mana? Kitu si Laing teh Badar? Tanya Ki Kanta. Karek balik di kantor polisi Ki. Mobil kuring kapanan anu truk. Sampai mangkukna leungit di pasar. Aya we lah. Tembal Ki Badar. Hutan teh leungit nya Badar. Nayak ku bisa atuh eta garongna. Maling mobil anu sakitu gedena. Ceuk Ki Kanta. Udah, marana oge garong atuh Ki. Ujung-ujung barang anu di luar. Buat anu di jero oge. Kapanan bisa eueuh. Tembal Ki Badar. Muji ku kitu nama dewek. Aya ku bisa. Rajan di tempat jalma nu rame oge. Jeung aya ku wani we eta jalma teh. Ceuk Ki Kanta. Nya Ki, pangpangna mah karapes we ngeureunana kuringna. Tapi dah geus jongon ari ayeuna mah. Sabab kuring geus laporan ka polisi. Tinggal nunggu hasilna we meureunana. Sugana tuh engke mah kapanggih deui eta mobil teh. Keun we lah. Ari mobil mah teu ieu di pikiran teuing ku kuring Ki. Anu geus jadi pikiran kuring salaya teh. Deui. Tintang teh mikiran anak jeung pamajikan. Anu ari niti lemur. Da dimarahan ayeuna. Jeung na raya keneh atawa henteu baraneh teh. Eta we nu geus jadi pikiran ka kuring mah Ki. Ceuk Ki Badar. Aya ku aya wae cocoba teh Badar. Teu itu nya ieu. Dewek ke bingung mikiranana. Da kudu ka mana neanganana anak pamajikan si Laing teh. Ceuk Ki Kanta. Tapi kira-kirana hari ceuk Aki na kumaha teh Ki? Jik dari Aki mah saeutik gedena geus kolot kapanan. Nu geus legok tabak genteng kadek. Jeung saeutik gedena hari Aki mah baheulana daek ngelmu jalmana. Nah kira-kirana aya numutkeun Aki bakal kapanggih deui atawa moal eta anak pamajikan kuring teh Ki? Tanya Ki Badar. Keur sajongjonan mah Ki Kanta manehna can wakanemalan. Tuluy Ki Kanta ngarekepkeun heula silana. Ki Kanta saeutik gedena mah memang manehna oge teu bolosrong teuing ku elmu. Ki Kanta saeutikna boga manehna oge ari pangarti mah. Dengan saukur kolot anu kajurung ku umur. Tapi kolot anu saeutik gedena boga elmu pangarti jampe pamake. Ai keur sakalieun-kalieun wae mah dipake. Sanggeus Ki Kanta meuremkeun kadua panonna jeung kunyam-kunyam heula bibirna. Papatkeun sakabeh jampe pamakena. Teu lila ti harita bray kadua panonna Ki Kanta beuntak. Tuluy nyarita ka Ki Badar. Ari ceuk dewek mah. Ceuk dina panenyo jeung pangdengan dewek. Anak pamajikan si Laing teh harerup keneh cenah Badar. Jeung kena oge bakal ditepungkeun deui jeung si Laing. Nya teu nyaho dewek oge. Ari di mana nana mah dipanggihkeunana. Tah kitu Badar. Ceuk Ki Kanta.
kutuan teh kitunya Ki. Ohnya sugan we atuh. Bener eta implanganana haki teh. Teh mah Ki Badar. Nya sugan we teu nyalahan. Eta pananyo dewek teh Badar. Cek Aki Kanta. Nya nuhun atuh Ki. Saeutik gedena keur kakuringna oge. Matak gede hate deui ayeuna mah. Sugan we atuh isuk pagi atuh panggih. Cek Ki Badar. Nya sugan we Badar. Sing tereh atuh anak pamajikan Cilaeng teh kapanggihna deui. Teh mah Ki Kanta. Nya Ki, sugan we atuh. Teh mah kuring rek balik deui teh ka imah. Sababna sok aya semah nu ka imah lah Ki. Cek Ki Badar. Nya teu naon bisi Cilaeng rek balik deui mah. Teh mah Ki Kanta. Geus kitu Ki Badar jangkat tina diukna. Tuluy kaluar ti imah Ki Kanta. Lempang murung idul rek balik deui ka imahna. Nu aya di dinya ngan karya Ki Kanta nu keur diuk sila sorangan di jero imahna. Teu karasa nyerelekna waktu teh baraya. Karena hirup jalma di alam dunya mah sadetik samenit sajam sapoena teh. Beak poe ganti minggu, beak minggu datang bulan. Istuning asaci keneh pisan. Mun kitu deui nu karasa ku Wirya jeung si Omon. Anu harita digarawe di imahna Ki Badar. Nyaho-nyaho geus 5 bulan deui maranehna digarawena jeung Ki Badarna teh. Malah Neng Ida jeung Wirya oge geus teu pati raket teuing ayeuna mah. Sabab Wirya anu tuluy-tuluyan ngahindar ka Neng Ida. Jeung Wirya anu salawasna ngajelaskeun ka Neng Ida. Sabab ngarah hubungan manehna jeung Neng Ida pon kitu deui kulawargana Neng Ida anu sejena mewah kagorengan cenah. Ari Neng Ida ku kadienakeun mah manehna oge nyadar jeung geus bisa narima kana alesan anu ditepikeun ku Wirya ka dirina. Neng Ida bisa ngartikeun kana naon rupa nu keur dirasakeun jeung diharewangkeun ku Wirya saela ieu. Ku kituna Neng Ida milih ngalepaskeun Wirya ti padan kudu nenyo Wirya tunggara mah jeung kalengitan ku pagaweanana. Tu sajabana ti kitu bisi dihina we cenah deui kudu jadi lanceukna. Anu katenjona memang teresepeun ka Wirya mah kasman teh. Teuing kunaon nu jadi sabab-musababna mah. Teuing meureun pedah eleh kasep ku Wirya. Sabab da buktina lamun kaparangan aya Wirya keur cicing di buruan hareup imahna Ki Badar teh. Budak awewe sok rajin nalar liwat di hareupeun imahna Ki Badar. Sok ngaliekan kabeh ka Wirya. Alah mah nepi ka aya budak awewe anu tuluy antang nenyo ka Wirya. Ari jajalaneun teu ditenyo. Antukna neungar tarangna kana roda baso. Keur cicing di sisi jalan. Tapi senajannya oge Neng Ida jeung Wirya ayeuna teh geus hubungan deui. Tetep we ari wawuh mah wawuh. Kagorengan malah Neng Ida ku ayenakeun masa kalanceuk cenah ka Wirya teh. Dina hiji poe kira wanci pecat sawed harita Ki Badar jeung Wirya. Si Ojon jeung si Omon katenyo keur dariuk tina kursi anu aya di tepas hareup imahna Ki Badar. Keur ngabarangkong ngaler ngidul. Malah Neng Ida oge jeung Ibu Suratmi araya di dinya. Ninu ngariung jeung anu sejena. Iwati kasman hungkul we anu tara pipilueun ngariung teh. Keur masarek keneh di kamarna ai manehna mah. Barang keur anteng ngawarangkong kurunyung kadinya aya 2 mobil kijang anu asup ka buruan hareup imahna Ki Badar. Ki Badar manehna meuni curinghak. Barang nenyo aya anu datang ka imahna teh. Jerut tina jero mobil aya sabaraha urang jalma anu tarurun. Ari awakna lumayan jarangkung gede. Bajeng marake jaket kulit kituna teh. Geus kitu lempang nyalampurkeun ka Ki Badar jeung anu sejena.
nuker dariuk dina korsi anu ayah ditepas imah. Para Sunda mung sakieu heula hancagarapan dina jejer-carios talajak nu mawa cilaka bagian ke-14. Insyaallah bagian ke-15 na kumang sajadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mang haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana, nyuhunkeun dihapunten bilih wae seueur kakirangan. Mang saja pamit kasadayana wilujeng kantun per mio.